awewe mah kudu pinter neangan duit. Lamun awewe henteu pinter neangan duit bakal direndahkeun. Kudu ingat, lalaki zaman ayeuna eueuh anu ikhlas nganapkahan awewena sanajan eta pamajikanna. Baladageu. Orok dog kerupuk kulit, ngajedog teu boga duit. Tali kolor, tali kutang, teu bisa molor mikiran hutang, teu bisa molor mikiran hutang. Meni rudet ari gaul jeung anu gableg hodang tutut. Kasaingan saeutik jamut rut. Nempo aing senang saeutik baketut. Monong biwirna teh ieu panjang di tol Saroja nepikeun ka tol Jakarta mah. Komo lamun ningali aing beunghar. Baladageu. Ye, Kardun, ulah sangeunahna kanu jadi pamajikan teh. Ye, batur mah hayang meunangkeun urang teh, urangna nu jual mahal. Adeunkeun urang ku maneh, geus mah banting harga, didiskon, jabani gratis ongkir. Anger sangeunahna kanu jadi pamajikan teh. Baladageu. Cicing katempona bodoh, tapi jelema zaman ayeuna loba drama. Tapi kudu inget, karma moal salah nama. Peledak. Lamun hirup tenang, gesidik eta jelema senang. Tapi lamun hirupna berisik, gesidik eta jelema loba sirik. Baladageu. Prinsip aing mah lamun maneh leuwih ngagorengkeun, leuwih ngomongkeun, pasti ku aing bakal leuwih ngajakeun. Baladageu. Keur mah hirup balangsa, neangan untung tinu enteng. Pagawean sapopoe ngan ngitung jeung ngitung nomor. Ye, dengekeun. Anu beunghar wae loba duitna ieu dipake judi mah bakal beak. Bakal mararat. Komo deui maneh anu hirup balangsa. Emang maneh percaya tina judi bakal jadi beunghar? Moal ieu, moal bakal mararat. Bakal beak. Daripada duit dipake judi, mending keneh dipake ka anak jeung pamajikan. Ngeunah-ngeunah atuh dikakan. Bener teh. Baladageu. Jelema sangsara kos maneh emang bisana naon? Dengekeun. Bisana bisa nulungan maneh di saat maneh keur susah. Bisa merengin jeung duit maneh di saat keur maneh butuh. Bisa ngarangkul maneh di saat maneh terpuruk. Dirangkul maneh poho. Pak oh. Baladageu. Yeuh. Zaman ayeuna mah tong boroning awewe. Uyul oge embungeun, nempok lalaki eueuh duitan mah. Bener teu. Baladageu. Ceu naon tipsna hirup hayang beunghar, hayang duit beuteuh, beuteung seubeuh, imah pageuh. Aisyah gelo, pan sia teh hirup yeuh, hayang duit beuteuh, beuteung seubeuh, imah pageuh. Montong dibelikeun Aisyah, montong barang hakan, montong jajan. Montong nanaon pokona mah. Puasa we sia saumur hirup. Dijamin beunghar. Ngan walilah sia modar. Bener teu? Baladageu. Tali basa, tong boros kana duit. Kudu bisa nabung duit, kudu bisa ngatur duit. Ari aya duitna mah bisa diatur. Coba eueuh duitna, naon kudu diatur? Dirangkul ku aing kudu diasupkeun ka barak militer mah. Beja ka Paredi. Bener teu? Baladageu. Ulah sok ngagul-ngagul boga dulur beunghar. Keur naon boga dulur beunghar ge? Ari sakirana teu bisa ngahargaan ka dulur nu sangsara mah. Yeuh, angger tempo maneh hajat mah, nu mantuan mah saha? Dulur nu sangsara. Emang nu beunghar daekeun beberes, daekeun gegero. Heueuh, moal. Angger we dulur sangsara nu daek gegero jeung beberes mah. Emang ieu dulur sangsara mah moal bisa mantuan secara materi. Tapi kudu inget, dulur anu sangsara mantuan aku tanaga, tapi eta ikhlasna tiada tara. Bener tuh. Baladageu.
Beralergi ku jelema tempo aya pangabutuh. Cek, keur naon cek? Beralergi ku jelema tempo aya pangabutuh minjem duit. What? Bener teu? Baladageun. Ari ngomong ka batur dulur. Ari ngomong ka batur turunan. Yes. Waduh, ieu mana dulur, mana turunan, ieu mana saudara teh ieu. Tempo lebaran mah unggah acan, bari jeung satahun sakali. Boro arah nganggap dulur, ieu aya nu kitu mah. Nganggap batur we. Oke we tempo nganggap dulur na teh lamun hajat ngawinkeun, lamun nyundatan aya kakara ngondang nganggap dulur. Ngomong gering mah ieu ngabejaan hayang diberek amplop. Dorak-dok kerupuk kulit, ngajedog teu boga duit. Tali kolor, tali kutang, teu bisa molor mikiran hutang, teu bisa molor mikiran hutang. Lamun teu meunang anak aing mah moal bisa meuli emas, da si eta mah pamajikanna teu bisa ngatur duit. Nu jadi pamajikan mah serba salah. Pamajikan make emas cek salaki hitung-hitung nabung. Cek kolot sorangan. Alhamdulillah geuning anak urang teh kacukupan jeung disenangkeun. Cek mitoha. Lamun teu meunang anak aing mah moal bisa meuli emas, eta mah pamajikanna teu bisa ngatur duit. Cek ke dulur. Aduh, meni resepnya salakina bager ngadangdanan kanu jadi pamajikan. Coba cek tatangga pamer. What? Cek jelema nu panasan. Cik atuh minjem heula duit saminggueun. Bener teh, tah kitu realita kehidupan di kampung mah. Baladageun. Yeuh, dengekeun besti isukan mah sia teh lamun aya nu ngagibahkeun, aya nu ngahina jeung mitnah, Aisyah hirup teh ulah lempeng-lempeng teh kos jidar. Cokot Asia gas 3 kilo dagorkeun kana huluna Asia ngadaguan karma mah lila. Ari aing sok heran ku jelema ari nanempo WA na WA bisnis. Ari pagaweana Asia statusna galau. Urang aja dong dirorompok bari jeung ngagibah. Ari sia digawe naon ya bisnis teh bisnis naon. Nganya nyeri jelema mah babari. Hese mah ngubaranana. Atak boga letah jeung otak teh kudu sinkron. Ulah sangeunahna ngomong. Da kata hampura mah can tantu bisa ngubaranana. Bener teu? Baladageun. Yeuh, gosip mah bisa nyieun maneh sedil ka batur anu teu boga salah. Jeung jelema anu ngagosip mah resepkeun ka jelema munafik. Mata kudu bijak ari nganilai batur. Ulah nganilai tina katanya, tapi lagi dina nyatanya. Bener teu? Baladageun. Yo, aing mah daripada ruang riung teu puguh, loba ngagibah, loba ngagorengkeun batur, mending keneh nyieun video, mending keneh konten. Genah-genah aing bakal jauh tina pi omongeun, bakal jauh tinu pirudeteun jeung pidosaeun. Ari kitu mah aing konten ngocoblak sorangan ge ieu. Aing mah bahagia asa aya batur, nu penting boga kuota. Bener teh? Baladageun. Info besti, info bilih aya anu lalintung nu arageung dagingna omat sakedap deui lebaran haji ulah waka dikaluarkeun ulah waka diabur pilih Pak RW salah newak besti omat beledageun. Dengekeun besti aing dek merenyah kunaon eta jelema osok ngagorengkeun urang osok ngomongkeun urang di tukangan urang atuh dah heueuh cicingna oge di tukangan urang lain di hareupeun urang da mampuna oge cicingna di tukangan urang lain di hareupeun urang menyala ieu nu di depan anu itu mah kapoekan bener teh baladageun.